Aya naon ieu raribut kieu? Eta Bu, Dede ngumpuskan gelas kanya teteh. Teteh teh sedih Bu. Dede atos minta hampura acan ka teteh. Acan Bu. Anu Bu. Abdi ge alim hampura Bu. Naha aralim kitu, aralim ngahampura. Tos heula ibu bade buka acara caki heula sampurasun. Barudak sadaya nu aya di bumi, patepang deui sareng Teh Uci dina dinten ayeuna. Teh Uci disarengan sareng teteh jeung Dede anu parasea aranjeunna alim silih ngahampura. Padahal dina kitab suci aya carita ngeunaan awewe anu dosana dihampura ku Gusti. Yuk, urang sami-sami ngabandungan caritana. Hiji mangsa, Yesus diangkir tuang ku urang Parisi anu ngaranna Simon. Keur tuang, jol hiji awewe anu teu diondang datang ka dinya. Manehna nginghak ceurik caket Yesus. Cimatana maseuhan sampean Yesus. Tuluy sampeanana Yesus teh ku manehna disusutan ku buukna. Geus kitu dibalur ku minyak seungit bawa manehna. Nempo kitu Simon kaheranan. Cek pikirna, tada teuing Yesus benduna lamun uningaeun eta awewe teh awewe bangor. Nanging Yesus surti. Simon, saur Yesus, lamun jelema boga hutang, tuluy hutangna dipunahkeun, mana anu leuwih atoheun? Anu saeutik hutangna atawa nu loba? Gampang pisan ngajawabna. Saha anu teu hayang dihampura dosa ku Pangeran? Ieu awewe teh kacida pisan hayang dihampura dosana. Nu matak anjeunna kacida nyaahna ka Pangeran. Tos kitu Yesus nyarios ka eta awewe. Dosa anjeun geus dihampura. Jik indit lantaran percaya ka kami, anjeun bakal salamet. Tah kitu caritana barudak di bumi. Gusti nu sakitu gaduh kawasana kersa ngahampura jalmi nu sakitu dosana. Maknya teteh sareng Dede alim silih ngahampura. Sok ayeuna mah silih hampura. Hampuranya teh? Hampuranya teh. Nya Dek. Tah kitu hebat. Dugi ka dieu heula caki dinten ayeuna engke urang ngajengkeun di episode salajengna. Dadah.